Dek nu umurna ngora atawa umurna kolot lamun salaki geus jiga HP anu kuotana loba tapi lowbat eta pasti musingkeun ka pamajikan. Kahayangna mah gede hayang nyobaan gaya itu gaya ieu ari kareke digitekeun sakali geus ngaburusut. Justru ayeuna mah loba keneh pamajikanana nu ngoling ka kami teh nu rek order teh da eta cenah kaluman ku salaki teh. Ari jang gagayaan mah cenah order papakean cenah main order wae tah loba mikir dua kali cacakan bajuna teh masih aralus. Da eta meureun cenah hayang disebut gaya ku babaturan gawena. Ari jang urusan nu kieu urusan pertaunan urusan persapatemonan anu jang kaharmonisan keluarga menit teu dipikiran sama sekali acuh we jeung acuh. Teu cara keur hayangna teu paduli tengah poe panas poe mentrang-mentreng ereng-erengan kudu diderkeun we harita keneh cacakan pamajikan teh keur loba istri kaeun main benyeng-benyeng we ka kamar. Ari geus di kamar kos nu heueuh karek 3 kali ungkedan karek dipencet geus merejel mengecewakan. Jeung eta pamajikanana teh kuboga sifat usil geura nyaho salakina teh geus teu walakayanya ieu ngadon ngahajakeun di geol-geol. Atuh salakina teh ngadat cicing atuh linu cenah geus linu atuh. Ceuk pamajikanana teh bari ngaleos muruku sunu cenah kira-kira rek ngaruruji tunggul masana gencetkeun we kana lawang panto. Aing teu karasana naon, kadon we rariweuh kudu mandi deui. Ari salakina geuning bodor dengan tiisnya teh dia teh berkata-kata, "Apaan SCTP?" Cenah apal teh SCTP naon? Eta geuning sek cepat tapi puas. Di dieu aya nu kitu aya, sekedar konten tong baper ngahariwangkeun men.